jatah koe nemen sakieu. Anjing nyogok ke ketua pedagang. Ayolah coba. Sogok wae. Bawa apa sogok? Bangun bisa kalau maneh lagi sogok itu. Kamari teh preman katipunya ke urang. Kayaknya yang deui nya. Ka dieu. Kumaha mun yang ke? Moal tenang urang yang hareupan. Salah kita Udah siap. dewe. Itu cara nama deh. Jadi siapa? Soalnya orang padahal motor kami terus mereka di itu mana itu. Tah eta geuning ngegedugna pedagang teh tah. Teangkeun pokon mah di sogok. Mang. Tadi Mang. Kasaha? Ka urang lain. Amang. Rek naon ka dieu wanian amat. Tadi we. Aduh, aya naon kitu euy. Adanya. Kumaha eta? Sana lagi di sini. Ka mana di dieu? Rek naon maksudna manggil urang ka dieu. Perlu modal ka dieu. Wanian amat manggil urang sorangan ka dieu. Ka dieu. Aya naon? Naon ieu maksud Tong ganeng suka kok. Kan tong ganeng. Geus tong. Kumaha tadi dia tak? Aya naon? Malang urang ieu. naon aman beres urang. Ada kita harus mas ya sok sieun urang. Udah kena hate. Wal. Aduh, ieu duit geus kapake tinggal sakieu deui. Manya aing kudu balik di cara baheula. Tah geuning aya Mamang Jai tukang cilok geus direkrut di ku aing jadi loba deui ya barat aing. Eta pan gegedug tadi pedagang. Aya milu ka aing ya daekeun moal geus dibere cek PK masa. Tah geuning ka berenang si Wan. Wan, ieu Wan. Iya, diok. Kan bos, Iya, diok. iya sih bos ngopi ya bos ya. Wah, kopi aja lah. Mana di bos ya? Yang ngopi itu buat di orang mah tuh. Tapi di mana duit kemarin cepet geus dibikeun. Jeung Bikin songkok. kasaha? Mamang Jai eta pan manehna gegedug ieu pedagang eta. Duh, aing mah aki-aki kitu nya tinggal di jalan ke gedung. Atuh kajen ih. Hebat atuh kaki itu ge di Banten juga nama. Aya mah gampang ya, jeung Mang Jai we dinyampein tahan kali itu. Tenang Mang Jai geus disongkok kamari ku urang. Aduh, aing mah. Mari gua deh ya, mari talian dari orang ya. Oh, Mang Jai mah gampang main nama. Sieun pedagang lain ge. Gedugna mah mah. Urang nuan di dieu we nya. Oh, siap. Kayak mau nyari bakal di berarti. Hasil bakal kitu. Oh, siap. Duh, aing ngatitan yang aki-aki deh kemana deh emang Jaya? Anjing, ini motor gede gini pas tuh, babin. Woi, gagah amat motor nama ya. Ya we. Waduh, percaya. Bagus ya? Bagus atuh ya mah. Aing. Kumaha kamari teh geus dibere ke si bos ya? Ya dia cek kitu mah hidup moal teh hayang aing Teh nyogok. naon kudu dicokot mah tuh. Mendingan dagang aing. Gagah ieu motor nama ya. Hebat Duh, kalau yang nginjem teh euy. Moal dulu ya. Meuli kredit ya. Kontan minjem. cash. Cash ya. Babi. Ada ayo. Kamana? Kurang met aja tadi buat lo. Bung beri segitu mah. Bejakeun ke bos mana? Kita si bos ya ge. Bung bejakeun lah kecuali di jatah poe ya jeung aing. Aing buru-buru rek milak ieu. Oh tuh ayo mau kemang ke we. Mana? Oh, Ayo buru. Ya motor mali bawa. Pan motor batu deh. Si belagu aki-aki belagu. Batu. Mang ya sih ya. Lumayan nih bos ya. Aduh, Biasa. naon? Biasa. Setoran, yang jadi mana menuin taan? Ngomong Lain cong dagang lain. daripada aing dagang mereka jadi kieu. Jadi teu solider di dinya mah geuning ayeuna mah. Pokona main Kudu mayar wae teh aing. Lu ka urang ya nama pokona mah tuh. Ngomong lah, sebating ngomong pusing aing. Ah lah atuh. Iya, mah ya. Aing setor ka bos aing tapi Hakan we kadinya ka ibu setorkeun dijakeun ka bosna. ya. Aduh, kita ya dagang teh. Saya amat yang namanya.
Pan ya aja bos ya ibarat saya ya bos ya. Iya. Kita ya bos ya. Mana? Iya iya. Iya. Tok, minta bos lah. Nu bener Loba ya. om. Kurang timurna babaturan. Bareto baturan. Ini selain deui. Jadi kepala preman ya kumaha ieu Ya, jadulna ieu lain klub preman. Jatah dagang di dia doang. Buru lah, tong loba omong buru-burunya. Bisa kalabur manten dagang. bener-bener ieu mah. Ban, 2000. 2000 murah. Ban, itu teh. 2000 kumaha ieu tuh? Genep ribu dagang. genep ribu bos. Ban, kurang yang setor tadi itu lagi. Kata itu yang segitu kajon yang segitu sudah. Mas lah. Isukan kudu manik ya. Oh, Lasnya deui. Bos lah balik bos. Wah, piye jadi ya. Aduh. Beres Yang bantu lo bos bener. Ya, dia ngopi 2000. Gening 2000 bos. Jangan gak ke bos mana ya. Dia jatah aing gitu. Bulan yang kedua. Kumaha kayak jeung jatah urang Beres beres. aing ke 2000. Aing ngasih basi bos terakhir menang 2000 aing mah diberen ge. Aing kantong mana? Kabur aing lah. Siwan tulang tang lompatan. Kasihan tukang lompatan. Wah. Bos, kena itu menang bos, itu menang. Kalau lompatan dia menang bos. Wan, kemana budak tadi jemputna? Si bos aduh aing modal aing itu kuat ya aduh. Kemana gitu tak dogolnya aduh seloge betul. Ribut bunga ieu jeung anak buah. Siwan sika. Aya di dia toilet. Tungguan gue. Iya. Kemarin kemana? Nah, ribut jeung anak buah kene. Salah naon nih bos ya? Anjing teh emang itu wani. Ini heula grege bos. Dekun. Ini ribut jeung anak buah eta bos. Orang betul naonnya. Ampun bos. Bos, pras. Ampun bos, ampun. Oh ngana tuh kemarin mah lompat. Ini ribut gitu apa gara-gara kurang gitu kamari duit nanti dibikin teh kan tipu bos. Mainan pedagang harieu. Orang tonjokan yang keluar sini gitu, bejakeun ku urang aku nu dagang. Enak kumaha ya bos ya? Ayo namanya kia. Dinya cuma ngenjai we duaan pentaan kayak itu. Sabar dan sabar. Sama sih. Mana ya? Kemarin Mas. Anjing bahasa aing sigen. Gitu cerita aja dengan kan. Ulang ngalawan atuh, ulang. Ambulan tanah